pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah, lamun bener cek urang Allah maha suci na teh era hate kotor dikukut, lamun geus bisa ngomong subhanallah gerapikeun sirik pidik jail kan ya istren panas tren dudupak rurumpak teu kaupan cegukan punungan beh dituna panas baranan naha sabab urang boga ilmu subhanallah. Pan ieu mah subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri hulu, subhanallah dibaca batur meuli mobil ratu gangen, subhanallah dibaca batur meuli sawah muntaber sakedeung deui ibu, subhanallah dibaca batur meuli mobil nah ada paeh. Berarti subhanallah teh karek cangkangna can tepung jeung eusina, sedengkeun gambaran kahirupan manusia hampura gumantung eusi hatena, rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus hatena jujur katimbang dijas make dasi ari aspal diharakan. Mata hampura naon hartina seung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tah ieu mah nu make saragam teh geus rada kasigeung hayang balik teh. Naon hartina tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam, dan ukur disaragamkeun ku urang mah lain tiung lain baju, tiung aya tokona baju ge aya tokona, tapi saragam eusi hate di mana tokona? Iwati hatena sewang-sewangan. Bapak berjamaah di masjid, berjamaah awakna na berjamaah jeung hatena. Cantang tuh loba jelema nu berjamaah di masjid bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun salat batur utek-utek jeung jeceng, akhirna hiji RT dua masjid khusus we masjid utek-utek jeung nu jeceng. Nanaonan hirup gitu, padahal hakikat nu ngaran hirup mah nu samah gumantung eusi hate nu sanyana lain beungeut ibu nu kudu didangdanan teh dai beungeut ieu mah lah palsu, ieu teh nu haladir teh hampura ieu teh palsu kabeh. Cicing ulah kakasiegeung lamun can ngarti ieu teh palsu, ibu geulis make wedak lipstik dipake, blush on dipake, sesengitan ongkoh jorojoy kuring kabita teu. Nah hate kabita kuring sadar ieu mah palsu. Nu aslina ibu saha tuh nu di imah anu daster merengkel, anu bajuna soek bari ngaleklek, dikegepan ku salaki bau kelek, palebah cek salaki nah wak kieu bau kelek kumaha cek ibu daek heung teu kajeun, tah aslina urang mah itu nu di imah. Wajar dek pengajian mah pararantos oge matak sagelis-gelisna ibu datang kuring jorojoy kabita teu. Palsu. Nana gerhana ceramana asli palsu, palsu. Ibu karek lalajo ceramah kuring nyaah ka fakir nyaah ka miskin, karek lalajo ceramah kuring ibu teu lalajo akhlak kuring. Mata ulah waka nyebutkeun sae ceramahna, ceramah mah gampang pira tinggal ngomong tah nu hese mah migawena, pan ceuk kuring kudu nyaah ka fakir nyaah ka miskin, nulung nu butuh nalang nu susah, nah ibu geus lalajo bageurna kuring. Berarti ieu teh karek alus ngomongna can alus dina pagaweanana. Lamun ibu hayang bukti tinggal panitia naik ka luhur. Sae ceramah teh memang kudu kitu nyaah ka fakir nyaah ka miskin, aya nama amplop teh moal dibikeun. Cing teh naha pan ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin urang bagikeun we keur santunan anak yatim. Kumaha ceuk kuring lain tah tadi ngomong atuh. Beureun hanas datang urang ka dieu. Mata nu beunghar asli palsu, hampura palsu, Pak. Dek menikmati kabeungharan kumaha lamun jelema beunghar gaulna jeung nu leuwih, imah hiji hayang dua sertifikat na kabangkeun, mobil hiji hayang dua BPKB na kabangkeun, nikmat lain nikmat unggal bulan ge setoran ngebul huluna tuh hareupeun batur imah dua gedong dua mobil dua gaya eusi hate mah jangar setoran wungkul. Matak hirup tegerap pesek awak urang tetong bersembunyi dina kaalusan saragam, urang buka topeng urang nu sanyana. Well, Pak Kades asli palsu, palsu. Palebah mana palsuna? Jadi kades jiga nu nya jiga nu heueuh. Kadang-kadang cek rakyat teh aduh Pak Kades sae terhormat, pa sabener nama da eusi sirah nama jangar keur mikiran koperasi merah putih atuh. Leres Pak Kades. Jadi orang teh geuning palsu, matak nu ngaran hirup saha atuh aslina urang. Ibu disebut hamba Allah, kuring disebut hamba Allah, ari ngomong hamba Allah nu digugun hawa nafsu, berarti urang mah karek bibir nyebut hamba Allah, geuning nu digugu mah nafsu, berarti hamba nafsu lain hamba Allah. Dalamun hirupna hamba Allah mah innallaha ma'ana, hirupna geus jeung Allah. Ari hirup jeung Allah, kahayang Allah, keputusan Allah, sifat ge sifat Allah, mana sifat Allah aya na awak urang? Beuh.
Allah boga sifat ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar, Asmaul Husna disebutna. Allah teh boga sifat Al-Ghafar maha pengampun, doraka bapak doraka kuring asal tobat dihampura. Nah ari manusia Allah boga sifat Al-Ghafar maha pengampun, berarti urang disebut hamba Allah kudu asa kampura kasaha ka jalema nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa, nu rujiteun nu cuaeun mangsa bodoh, pek geura seuri ka nu baeud, geura bere ka jalema pedit, ulah benci ka jalema anu nyaci, mampu teu nepi ka dinya. Heueuh, berarti disebut hamba Allah teh karek samat ngakuna urang hareupeun Allah mah wallahu a'lam. Mana hamba Allah teh? Lamun bener hirup ejeng Allah sifatna sifat Allah ya Rahman ya Rahim, Allah teh maha welas maha asih, tembongkeun atuh sifat welas jeung asih teh ku awak urang. Aya tatangga teu nyangu kunaon teu ngebuul nyaeta teu boga beas anteuran, aya budak tatangga yatim nah teu sakola teu gaduh biaya sakolahkeun, itulah Rahman Rahim. Nyata henteu Rahman Rahim na awak urang. Matak era disebut hamba Allah tapi kalakuan hamba nafsu Pak. Matak urang teh tong nuduh kanu jauh, tong neang nu anggang, tong ngamusrikeun batur, awak urang ge nyaga keneh pate kadar. Allah rada peureus lur bohongan atuh. Matak hakikat ilmu, lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur ilmu beuki tawadok, boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Ibu teh jeung bapak kudu ngahargaan budak leutik. Bandungan budak leutik umur 4 tahun ngaji can bisa, ngaji hadis boro-boro, ka masjid tara, salat henteu, tapi pasea jeung tatanggana sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu. Quran apal, hadis diaji, salat eukeur, ka masjid leukeut, pangaosan osok, punten boro-boro boga masalah jeung tatangga jeung baraya, kasalaki ge teu angus ku 4 poe. Jadi karek maca Quran geuning can bisa neuleuman jeung ngeusikeun Al-Qur'an. Hartos aya naon atuh budak nepi ka mahal teu apal Quran teu apal hadis, ka masjid tara salat tara, tapi budak pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng geura toong yuladu alal fitrah, nu mahal teh ka fitrohan jiwana. Tah urang mah geus jebrog kieu, jadi fitrah leungit nu aya hawa nafsuna, asa kapuji, asa pangdaekna, asa pangalusna, padahal hirup mah hampura, puji mah kabeh nu Gusti Allah. Puji mah kabeh nu Allah, pan alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Allah, berarti lamun alhamdu sadaya puji kagungan Allah, urang teu boga hak pikeun dipuji batur. Matak hirup tong sok asa kapuji. Geus maca Quran jeung sholawat seserakan poe isuk rada serak. Sing teu kunaon serak tos ngaos Quran sawewengi asa teu kudu dibeja-beja. Geus pangaosan isuk jiga nu tunuh kunaon ceuk tunuh ngaos wengi. Nah naonan kitu. Odok tahajud nyeun status Facebook OTW tahajud. Taraweh genep poe alhamdulillah, taraweh ka genep poe lancar, ka 7 ka 8 leungit statusna si horeng eureun tarawehna. Nah naonan ibadah hanya sebatas butuh eueur status, naon maksud? Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami cek Allah anu nempo anjeun keur ibadah, tah eta nu disebut ihsan teh Pak. Alah rada jauh kenehnya urang teh nya. Matak saha atuh urang teh ukur disebut batur, nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, teu hararayang teuing. Nama jeung teu hayang, semakin batur nyebut ustad semakin era. Nu leuwih apal goreng patutna diri iwati dirina, nu leuwih apal alusna diri iwati dirina. Matak batur dek ngomong kitu kieu mangsa bodoh da teu nyahoeun si itu mah. Heuh well. Teu apaleun batur mah Pak. Dari jelema mah kumaha nu nyingareupan sahebat-hebatna Bapak Kades nyieun program disinggareupan ku jelema nu kotor hate moal kapake des. Anger we nanaonan kigituan. Kumaha ceuk Pak Kades layanan entong tong sarua gelonaan tapi kumaha nu burung. Sabab nu ngaran hirup mah manusia mah patokan gumantung hate. Lamun hate jelema geus alus maka hatena ejeng Allah, lamun hate ejeng Allah sifatna bakal sifat Allah, kahayangna kahayang Allah, kaputusan lagi bakal kaputusan Allah. Kaputusan urang mah ngajengkelkeun. Hajat geura sok kaputusan Allah mangan 5, panganten lalaki aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul beres Pak. Nama kejeng aya dangdut, nah aya bajidor, tuluy aya wayang golek, kahayang diri, tong nuding Allah, engke bubar hajat gede hutang, lebok kahayang, nama kejeng Allah dituding.
ibu rumah tangga jadi cerai, korban talak, budak korban, ibu awut-awutan rumah tangga, tong nuding Allah sahanu kudu disalahkeun adat sorangan. Dalamun pamajikan alus mah budina hade basana kasalaki merenah moal maktak dipiceun da ieu mah atuh lamun laklak dasar bebeakan kasalaki lamun amok teh ngomong lagi ngacampling si bagong kumaha ceuk salaki naon mana nyebut bagong berarti aing sabeupeuting hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu jang rag-rag talak budak korban nu dituding Allah terlalu dolim urang ka Allah teh lain Allah nu salah ibu nu goreng adat. Coba lamun jeung Allah tanyakeun ka ustad nu deukeut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub lamun hate jeung Allah teu waleh zikir ka Gusti Allah ibu amak ka salaki wirid we tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki bari hohoak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cakek saeutik yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi disangkana jurig cai nu asup gebro duit 2,5 juta temalan ku ibu sodaqallahul adzim duit menang rumah tangga anger mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana kuring nana gerhana hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah kanyataan mah ari ongko hamba Allah tapi nah sok panas ku milik batur panas karera diri ku harta batur panas ku kemajuan batur aya naon dina hate sanyana weh keheul atuh da pesek gerasau di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal heuh matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat matak nu ngaran rakyat mah teu butuh janji kudu ngebukti teu butuh nyorosos nu penting mah aya buktos tak eta pejabat nu diarep-arep ku rakyat mah lain ai keur hayang jadi nepi ka mobil dibukakeun bebe ibu nah ari geus jadi panggih ge hese kala geblus ka alam gaib wah jurig jarian hirup ukur disebut Pak termasuk jelema beunghar disebut beunghar teh kudu miskin matak jelema beunghar kudu nyaah ka nu miskin poe ayeuna nu miskin direret ku juru panon di akhirat masih miskin nulungan bapak pan ditanya jelema beunghar ti mana harta dipake naon pan si miskin nagog Gusti abdi saksina hartana dipake nyieun imah abdi Gusti abdi saksina hartana dipake nyokolakeun diri abdi tuh lamun nu miskin dibantuan di akhirat jadi saksi harta urang ngan wilujeng kanu beunghar kumed si miskin jadi musuhna ti mana harta dipake naon jawaban sarua diangge fakir miskin Gusti nolol fakir miskin ti surga wadul Gusti dagor babatokna tuman mata hakikat jelema bager kanu miskin itu teh keur nyengslengan supaya urang ditulungan ku si eta jeung da jasa nu panggede nama jasa si miskin aya nu maot pangheula na nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot pangheula na nyokot pasaran aya nu maot pangheula na tahlilan aya nu maot pangheula na sholawatan si miskin matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan matak manusia butuh ku batur ulah coba-coba hayang goreng jeung batur gerajieun alasan urang nah habet goreng ka batur naon alasanan aduh mangga emutan gerajieun alasan urang nah habet kudu goreng jeung batur aya naon pedah urang can boga imah batur geus pedah urang teu boga kongkorong batur geus make pedah urang teu maju batur maju berarti panyakit hate nah habet kudu geuleuh hirup manusia samilikna satakdirna sarebu jelema nyarek pakades ulah jadi kun payakun cek Allah kudu jadi sarebu jelema ngadon gering pak mikiran takdir batur well otak hirup mah tarima we teu kudu riweuh ieu tah ibu-ibu nu hese narima teh awak genut leos ke kantor desa senam 2 tahun dah hayang langsing padahal mah tarimakeun awak genutkeun bae cirina salaki nyenangkeun ieu mau kejung leos ke kantor desa 2 tahun senam leheung lamun langsing kalah kebeuki meber da beres senam teu goyobod comro misro liliwetan ongko toong salaki beuki meotan jeung TBC mikiran hutang urut goyobod bulu panon geus alus antep pan bulu panon ponok ieu mah ngeunah kucap-kicip teh tuh ieu mah da teu narima sambung eluk-eluk ka luhur atuh numpu urang teh kuat jiga nu cacingeun kiceup
balik ti dieu mau motor gelebug angin badag nilep dua nana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon tong sok nurutan artis teuing atuh irung leutik mangsa bodo pan ngeunah romantis irung leutik mah dicooe ku salaki teh puter-puter ieu mah dah hayang gede operasi oplas teh nyaho bengok lebok nah naonan kulit hideung mangsa bodo da moal burung payu da Allah mah geus nyiptakeun jeung jodona mang nah kawin nu hideung genah nah makin cinta jeung genah bangsat kitu tulus cinta non urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat mah ceak asa disampeukeun huntu eueuh beungetan jadi aya hikmah di balik eta Pak matak sok bongkar awak urang teh saha disebut hamba Allah nu digugu nafsu laras ya lamun hirup jeung Allah nah ieu pangaosan jeung Allah da cantang tu ieu pangaosan jeung Allah cantang tu isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan kieu geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang neuleuh jelema nu na TikTok ayeuna nana gerhana nah ceramahna jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup pakades tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awak nama pengajian hate nama suudon kieu Allah ieu hate sepuh nepi ka kararituna mun kuring ceramah teh dibayar tuluy kuring teh datang berarti kuring ceramah lain jeung Allah jeung duit matak cek kuring ngamusrikeun teh tong ka batur geuning hate urang ge miraga dua pate kadan teh bener lalu cek ibu atuh wios lamun emak bade hajat bade ngulum salira ngan moal dibayar nya atuh meuni kacida eta encep ka dieu mawa naon mobil tuluy wios mun teu dibayar demi Allah pek bae ngan syaratna hiji dorong mobil urang nepi ka Bandung pingpin ku pakades daripada paeh di jalan ongkosan atuh mutualisme silih untungkeun hirup teh matak jelema nu barang jeung Allah teh aduh can mangihan kuring nepi ka detik ayeuna ari wujud jelema ari hate jiga lonok apa lonok mah kitu leut ka ditu leut ka dieu ngagorengkeun itu ngagorengkeun ieu jelema teh Pak ari hate lonok yey lamun bener urang jelema sifat jelema atuh tembongkeun ieu mah ari wujud jelema ari sifat-sifat lonok asa aneh kuring mah dah ieu teh kuring teh hayang panggih jeung jelema nu boga sifat jelema kumaha carana memanusiakan manusia bener Bu da bapak lamun hayang apal jelema soleh tong lalajo tina pangaosan tong hayang lalajo tina salat tong hayang lalajo tina zakat tong hayang lalajo tina ibadah haji acan tangtu solehna ku salatna da jelema anu soleh mah salat dibawa di luar salat lamun salat tungkul artina tawado hirup cing keur salat urang tungkul bubar salat ke kudu anger tawado atuh hirup pan ieu mah bubar salat ge jog dangah ti mana mang salat atuh heuh ya lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa da ngalekal lekoh maca Quran mah enteng pasantren aya guruna aya makhorijul hurufna aya tajwidna aya hayang lekoh maca Quran terlalu babari Pak tapi lekohna ucapan sanggeus maca Quran geuning loba batur nyeri hate ku bibir urang padahal lekoh dina Qur'anna well Allah rada raosnya sedih atuh da mata hakikat ilmu teh bener cek Umar bin Khattab hiji aya jelema nu wabuh kana ilmu dua aya jelema nu migawe ilmu tilu aya jelema nu geus cicing dina ilmu bisi bapak rek ngukur bapak bisi bapak rek ngukur kuring ngukur bapak yuk urang silih ukur aya nu wabuh kana ilmu aya nu geus migawe ilmu aya nu geus cicing dina ilmu lamun jelema karek wawuh kana ilmu hampura cai kolomeran ge dianggap lautan sehingga dirina teh asa pangbisana asa pangbenerna asa pangalusna karek wawuh eta mah migawe mah acan kadua jelema teh aya anu geus migawe kana ilmu semakin beuki loba ilmuna semakin sadar dirina teh geuning bodoh naha apal ilmu tapi kapigawe mah teu pan bodoh nu katilu jalma lamun geus cicing jeung ilmu ucapanana ilmu bajuna ilmu ngingkigna ge ilmu tabassumu kabil wajhika sodaqoh lain sabatas dalil
Tabassumu kabil wajhika sadaqah, seuri anjeun kadulur anjeun adalah sedekah. Berarti jelema nu boga ilmu mah marah mai someah amis budi. Hede ari dalil apal tabassumu kabil wajhika sadaqah, ari berenget wae hirup mah teuing bobo boga hutang ka Bang Emok sia teh mah. Lamun hate geus kosong, lamun hate geus bersih, tah nu dibacana dua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Peku anjeun baca dua ayat nu berbeda. Hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna. Bangsa urang pinter maca Quran, ngan teu pati pinter maca alam, akhirna na agama alus ngan ekonomi seuseut. Bangsa batur pinter maca alam, ngan teu pinter maca Quran, akhirna ekonomi pesat ngan sombong. Apaan Cina ge beunghara teh pira kadar mikiran reungit, kurumuy reungit nyiptakeun obat nyamuk. Pan urang mah lamun jangar ngalegleg obat nyamuk. Orang Cina datang ke negara urang nempo lautan, ditempo aya budahna, bawa ka ditu budah laut jadi keresek. Pan urang mah meuli keresek. Sehingga bangsa batur datang ke negara urang ngagali taneuh anu jero bijil emas, Freeport Papua ngaranna. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil timah, Bangka Belitung disebutna. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero kurumuy, perak jeung perungu, lol deui magma gas alam pangalengan disebutna. Punten bangsa urang ngagali taneuh anu deet lol bolen. Matak dina Agustusan teh pan bingung, tambang timah nu batur, tambang perak nu batur, tambang emas nu batur, nu urang mah pakades ngan hiji tarik tambang. Nya kusakitu ge lumayan. Pinter bangsa batur teh maca alam, ngan teu pinter maca Quran, akhirna sombong. Bangsa urang pinter maca Quran, ngan teu pati bisa maca alam, akhirna agama alus ngan seuseut ekonomina. Karaos ya. Umat Islam teh kudu nama komplit, Quran buka, alam baca. Gerayo orang maca alam, orai baca. Orai teh ganti kulit ngan ngaran anggar orai. Tah teh nyindiran ibu sebenarnya. Pangaosan teh da urang mah karek ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti penceramah, ganti tema, hampura aya nu teu ganti. Naon eusi hate nu rungsing anger, nu amek anger, popolotot ka salaki anger, nu pedit anger, nu pasea jeung tatangga anger, ngaji ge anger. Ngaji nu mana nu keur dipigawe? Allah. Ieu mah ceramah teh asa nyindiran sararea. Aya teu robah hate urang saenggeus pengajian. Nu kedul anger. Nu amek anger, nu rujitan anger, nu cuaan anger, nu geuleuhan anger, nu pasea pengajian ge anger. Jadi ngaji nu mana atuh? Orai ganti kulitna, hampura teu ganti eujeung ngaran. Hirup kudu seperti hileud, hileud ngajepat puasa 30 poe 30 peuting, muntal dirina teu dahar jeung teu nginum, robah jirim jadi kukupu. Jelema ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu. Tah ibu balik pengajian teh kudu aya robah juga kukupu. Balik ti dieu ka salaki geuwat tangkeup, aya ka salaki bakal nanya kunaon mah wih ngaos jadi lebay. Heuh tobat. Isuk teh bakal dititah deui ku salaki mah ngaos deui enjing. Nah bapa miwarang wae eta ku resep eta gak robah hatena. Lamun teu robah-robah ibu punten, komo nu dirobah ukur tiungna Senen kudu bodas, nganyuk bodas kabeh, salasa hejo kabeh, rebo beureum kabeh, kemis ungu kabeh, nepi ka Sabtu gonta-ganti baju, salaki jadi musuh pertama deka mana? Pangaosan sia teh kafir. Aduh, eta ka salaki nyebut kafir. Eureun maneh teh pangaosan teh, maneh mah da murtad. Lain bab murtad jangar kana hulu haban meulian baju. Ukuran manusia lain bajuna, tapi ukuran manusia tah eusi hate nu sanjana. Well, sadil sudah. Yuk urang pesek hirup teh. Matak hakikat nu ngaran hirup teh manusia gumantung eusi hate. Asli Pak, jelema menyarane kana jabatan bakal eureun, nyarane kana harta bakal beah, nyarane ka salaki bakal maut, nyarane kana dunya ditinggalkeun, deuk nyarane ka saha coba? Nana gerhana nyarane kana viral redup. Dek nyarane ka mana nu ngaran hidup manusia daek teu daek dipaksa ku Allah, anjeun kudu nyarane ka kami anu kekal abadi salalawasna. Tuh nyarane ka salaki maot ibu, mun ibu teu ninggalkeun maka ku salaki ditinggalkeun. Hukum dunya itu ninggalkeun jeung ditinggalkeun.
lamun ibu nu pangheulana berarti bapak nu ditinggalkeun, lamun bapak nu pangheulana berarti ibu nu ditinggalkeun. Jadi ninggalkeun jeung ditinggalkeun itulah hukum dunya. Matak teu kekal dunya mah pana ruksa. Nyarana ibu ka salaki aya nu salakina maot nepi ka hayang milu dikubur. Sugan di Ciamis mah aya kitu salakina maot teh bae abdi bade jeung saha ngiring we ka jero kubur hayang dikubur rada gelo ba. Lol cek kades teu kengeng kitu nyai istighfar cek kades cek MUI ulah kitu neng ulah kitu lol kuring dijejak dah kurang maju dek milu mah kitu gobrus ka jero ruang ku sararea moal teu roresan deui ternyata si eta teh gedebu nyarane ka salaki aya maotna nyarane kana harta aya beakna nyarane kana pangkat aya eureuna nyarane kana piralgi aya redupna. Jadi hayu urang nyarane ka Allah Ta'ala nu abadi salalawasna. Bener. Bapak nyarane kana kakasepan pan baheula kasep teh pan ayeuna mah mana ya. Pan baheula mah aduh nuang sukro ge dorok-dok mata resep nu ngadenge keur ngora pan ayeuna mah geus kolot ngada sukro teh kudu mengbal di jero. Sakabeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Ibu nyarane kana geulis hampura geulis mah pana ruksak mata keur ibu-ibu ulah gumelis teh mun aya budak ABG datang kuring sarangeo panana gerhana antep naha meujuh dek gumelis ge aya modal geulis coba nini sarangeo ustad tonyok geus leungit modal urang teh Pak geus leungit modal urang 40 tahun mah ceuk ulama ge suku katuhu geus di akhirat suku kenca keur di dunya keneh matak 40 tahun mah punten lamun jelema ego nepi ka deuk iraha egona 40 tahun mah kudu geus rada mikir nu katuhu geus aya di akhirat nu kenca aya di dunya keneh jadi geus ngajegang kieu ta umur 40 tahun teh mata katangtuan manusia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat jadi nabi jadi rasul 40 nya kadewasaan muncul dina 40 mah ngan lamun jelema 40 teh dewasa boboloneun teuing nepi ka iraha sia eta mah kituna jadi tua-tua keladi makin tua makin menjadi gitu kosongkeun si hate matak lamun jelema geus alus hatena guguruna ge loba Pak alam teh ngaharewos ka jelema nu kosong hate alam kawung ngaharewos ceuk kawung teh geura tempo kuring akarna digodog 2 gelas jadi 1 gelas ternyata pencegah penyakit ginjal naik ka luhurna kana tangkalna disebut sasak geblus ka jerona aya aci kawung naik kaluhur aya dahana tek ku bapak jadi lahang jadi wedang jadi peut jadi gula diantep atuh gula tong dibawaan jadi cangkaleng caruluk disebutna tuh luhurna geuning sok dipake sasapu nyere atuh daunna pake janur tina kawung kabeh manfaatnya coba awak ibu hayam geura urang mikir hayam bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti kotokna eueur aduk atuh tulangna apaan ieu kaum seblak eta hayam kabeh manfaat lamun manusia henteu jeung Allah naon manfaatna komo lamun manusia bareng jeung nafsu ulaika kal an'am balduhum adol lebih atadol tibatan sato domba kencarkeun nu dicokot daun sampe tapi manusia lapar nu dicokot daunna didudut sampeuna dirabut pagerna dileklek nu bogana dikadek Pak matak jalma nu jeung Allah kakara manfaat lamun jelema jeung nafsu hampura geus eueuh manfaat aduh rada rawasnya beda we nu tukang ungek-ungekan teuing kunaon teh jeung kecrek ongkoh jeung gideg ongkoh heuh sadar ya beureun tuh anjing sekalipun Pak punten anjing sekalipun bisa jadi oncor ilmu mata kuring mah di lemur aya jalma miara anjing punten we cing teh pun guru ka anjing teh kumaha cik tetangga rada gelo jelema teh cenah nah cing teh nyebutna gelo mah nya guruna anjing aya ulama nyeun kitab Bulughul Maram jilid kahiji babna bab toharoh hadisna bab kahiji tentang naon tentang letah anjing lamun wadah tawa sarung diletak ku bibir anjing maka kumah ku 7 kali kalau make taneuh naon ilmu keur bapak naon ilmu keur kuring san najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna bibir jelema mun geus ngahina batur antep awak padeukeut hate pa antel mentah hampura geus hate mah ruja di saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanjerian batur watak wayahna bubar ti dieu panggih anjing punten pun guru gitu ngarah disebut gelo kabeh tuh nu kitu wae di koreh mah jadi ilmu
mata Robul alamin teh bukti Rob ay Rob teh nu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa. Ibu diciptakeun ku Allah dijaga ge ku Gusti Allah. Matak ibu sare da eueuh cucunguk asup kana irung atuh. Saha nu ngajaga? Allah. Rob nu ngabisakeun Allah, nu minterkeun Allah, nu ngadayekeun Allah. Jadi urang dek ngaku naon, Mbak? Nana gerhana capetang nyarita ku Allah dicapetangkeun cabut capetangna moal bisa naon-naon. Pak Kades ku Allah dijadikan jabatanana jadi kades cabut jabatanana teu jadi naon-naon. Geuning urang teh nol kabehanana ge matak naha manusia sok loba ngaku. Aduh lamun akang pret kejeung lamun akang naon teh nah ka mana atuh Allah teh pan la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teh nu minterkeun aing Allah teh nu ngabisakeun aing Allah teh nu ngadayekeun aing Allah teh aya nu ngamampukeun aing Allah. Urang nama tong hayang ngaku kabehana ge bisa dibisakeun daek didayekeun alus dialuskeun pinter ge di nah atuh jelema sok ngaku.